Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabbi teh nikmat ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geuleang kamu salat ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh tekankan ku hati bahwa nikmat di Gusti Allah ucapkan ku sumut kedalkan alhamdulillah wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits praktekeun ku awak sok geura pake salat mun kuat pake puasa mun kuat hayu pake ibadah ke Gusti Allah dikeunan melalui zakat dikeunan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagai ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah ge katakan ti Gusti Allah ku ari geus kaberi Avanza jol by Fortuner masyaallah kabong bro himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus teu jaho kaler kidul alhamdulillah abeulilah nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideleukeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ka Allah la azidanna tambahan ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم urang anu diberi nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah deleukeun ku Gusti Allah sia geus ngarobah nikmat menang ti aing dirobah deui ku aing sia sok baheula teu boga sapatu sia hayang boga sapatu nah kuari geus boga sapatu pake ku sia dan bisulang dampal suku sia sapatu dibabawa lain dipake abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli tapi nah digantungkeun di pundak tinggal cek babaturan aya itu sepatu kudu di pundak aing boga ngan bisa dipake emang kunaon bisul dampal suku aing bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu baheula teu boga sapatu sehat suku kuari boga sapatu bisul suku ayo sia bandingkeun ku sia nah gitulah selalu baheula mah keur manehanana alhamdulillah hidup sederhana beuh kamu sholat ka masjid ka majelis taklim aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho ka nu leutik masyaallah kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na geus teu bisa dihubungi aya di Singapura nyana Allah karim pohara ye barang jadi bos teh horenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak masalah barang ku hari hirup geus ngapak di toelan dia teh daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina ayo nyana nangkarak bae diomek ku pamajikan opat geus ku hiji dadah ka udah saya mah cerai aja emang buat apa begitu nu hiji deui sarua bae mumpung ora keneh kula dek balik bae ka sina naonan teu naonan kula ge butuh balik tinggal 2 deui bertahan 2 deui teu kuat ngan 10 poe doang balik tinggal nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana
baliknya nangkep guguling naon dia guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkepnya nangkep deui kan karasa aya guguling atuh mendingan jeung kebo atuh keboona bisa nejehnya nah ieu kunaon ieu nikmat teh disyukuri nya endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing renteng ka mata kararasa sadis teh seueur es musuh nya jeung es anu tadina jeung es teh nya menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah daharangan jeung kentang doang gitu beunang make uyah cek pamajikan isuk pake tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka sia lawan kae duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek udang Mereuh mangkaning nikmat dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus sawadai kanikmatan dengan sakadar nikmat dunya kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua kublah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya mah anak mari dicabut teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa tersiksa jangan ayo sia Masya Allah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh geus aya mah aya tapi geus teu hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo asa jasa anu aing ge cenah hirup kos ge jasa pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka sia kurang kitu atuh di cenah teh hirup oh mangpaatna aya kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikufur tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leuletik kanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum la azidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus tetangga terus nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh karak 10 kuari mah geus 100 hese make mobil ngan dideleukeun doang hese make mana geus make mobil 100 sampai mereka ya Allah ya Rabbi sepatu 100 sendal 100 hei hese make tapi kunyana dimanggakeun eta mobil aing 100 dia beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge ku hebat amat teh cenah beusi deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae sepatu aing parake los Gusti sendal aing parake los asa ulah pamajikan aing bae dipake Gusti bahkan aing sia butuh teuing mah pamajikan aing los pilih Gusti eta aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui bo tak jore amat cak pamajikanna beusi batur butuh aing deuk jadi sahabat ansor sakeuna ka ulah sok leuleuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat ansor kos kitu muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kita pilih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah mata hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor hina laga nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor NU ansor NU naon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira
kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkan ke para kufar-kufar di zaman baheula dipikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi orang bawa negara orang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta kunjungan ke berbagai negara. Nah iya nih maksudnya perubahan awas nu tadina ketuhanan yang Maha Esa tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah sandarkan kemahadoifan kita kemahakuasaan Allah insya Allah bantuan Allah tetap ada insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan sandaran kita kepada materi dunia uang dan lain sebagainya seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah kau telah merubah nikmat yang aku berikan kata Allah awas gua cabut kamu mimiti huntu umplak kabeh ayo sia dekat harnaon sia guhal gehol huntuan sia ceuli culean gua aduh sekolot culean kan teh etis Masya Allah batur gada reget nangis embungin aduh ima abab lain naon cule ima lain ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi cile segede poleca aduh ampun Masya Allah geus teu bisa dipandian mah cile ya Karim leho hejo Masya Allah dising-singkeun teh bau sagede jempol suku ayo sia ajak Allah ayo sia kuari di barare salah letruk salah letres jelema nikmat lain disyukuri awas ya kuari nikmat secara bersama kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah kuari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayem 10 tahun mulai rada goyang-goyang ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto berubah negara kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah dipakai kufur kuari Masya Allah ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian henteu karasa kuari teh budaya Indonesia berubah anu tadina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah ku para kiai-kiai diserang kuari dijajah ku Belanda gampang dijajahlah ku budaya kuari mah anu tadina make tiung dijajah melalui televisi tiung dibuka anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan di luar negeri teu karasa kuari mah Masya Allah Karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad di dinya aya Ki Khairun di gelam di dieu aya Kiai
samaun isin ngakukeun urang gelangan teu make tiung kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung isin mun urang ledug make tiung dibalikeun tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang masyaallah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah masyaallah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos kitu keneh minuman-minuman anu tadina mah masyaallah karim hanya di tempat naik klub doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ka botol nu sagede haji pendi aya botol minuman geus teh daya teh uy apa aya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-iming banyak jangan banyak ngomong anya hanya oke kan hanya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam beuh eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makene kole kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah kuari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor ieu politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah kuari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di demo teu meunang nyaritakeun pribumi teh kumaha coba betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teh dipertahankeun teh dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem hanya Tangerang aman sia mah amin bae buku Tangerang geus sarua hayu sia sadara nikmat ieu lamun teu disyukuri dikumpuri Allah delekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah kuari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga abri kudu NKRI mah bangsa Indonesia teu nurut kanyana urang pacar teroris teu nurut kanyana urang teh pacar PKI teu kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina kuari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politik teh coba urang beneran deui atungan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing tipe heula aing hayang jadi DPR teu kapilih dek diacak-acak ku aing jadi kursi DPR ku aing ini kumaha urang nikmat ya nikmat masyaallah karim dirubah kuari nu jadi hulu politik kafir nu jadi hulu ekonomi kafir nu jadi hulu budaya kafir kuari masyaallah karim teu karasa wa anna allaha laysa bizallamin lil abid jeung saenyana Gusti Allah laysa taya Gusti Allah bizallamin atapohara nyiksana lil abidi ka hamba masa si Allah zalamin zalim aniaya terhadap hambana lamun hambana sesuai jeung aturan Gusti Allah mah dipake ka deudeuh dipake ka nya
tetapi lamun hambana geus teu sesuai jeung aturanana titah iman endahan kufur endahan musik endahan munafik titah ibadah endahan maksiat Allah moal segan-segan negara mana bae kaum mana bae baik perorangan maupun sakaum sanagara sabangsa ku Allah bakal disiksa sarua jeung kaum-kaum nu baraheula. Ieu nu perlu direnung bejakeun ka para bupati. Hajakal bupati Tilok Ngaraji. Jakeun ka gubernur sarua gubernur dia Tilok Ngaraji. Komo tamah DPR mah alergi nya ngaji teh. Embung ngadengkeun bebener teh hayang jeung baris nyararana bae nu ngarenakeun korupsi, nu ngarenakeun maksiat. Panai disiksa mah gua ka bagian. Nya anu maksiat urang nu disiksa. Geus memeh ku Allah disiksa. Yuk DPR urang siksa ku. Seret urang garoblog sia teu ngatur aturan teu ngatur make aturan Allah. Aya geus urang ngabring kabeh ka Tangerang. Demo aya. Siapa dihayukeun kitu hasud sia meureun. Boga masalah ka jeung kumaha ge. Bae pamarentah aduh ngaji bener-bener jangan ngada kesehatan diri. Kebe jadi mantan. Asal geus jadi mantan bae karang ngaji. Mantan camat, mantan polisi, mantan TNI, mantan karak narana aja. Kitu mah keur ngajabat embung. Embung bener nyaranana. Ulah sok kitu cenah kieu aja kami ge ngarana aja. Jeung saha dia ngaji? Jeung saha dia ngaji? Mun ngaji ge moal kitu dia. Kami ge ngaji kararieu. Atuh sararuana ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah. Ayo. Saija-ija Gusti Allah teh henteu ngazolim ka hamba-hambana dina harti moal sekonyong-konyong Allah nyiksa bigoe ditambin tanpa dosa kudu aya dosa-dosa anu dilakukeun ku hamba-hamba ku kaum-kaum karak Allah nyiksa naudzubillah min urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Tangerang diamankeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Banten diamankan ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Pulau Jawa diamankan ku Gusti Allah. Mudah-mudahan Indonesia diraksa ku Gusti Allah sehingga ulah terjadi siksa-siksa Allah. Disinonimkeun ku Gusti Allah teh kalakuan kufar-kufar Quraisy baheula nu ngalawan ka Kangjeng Nabi yakni ka Gusti Allah. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim tingkah para kufar teh percis kos tingkah-tingkahna Fir'aun jeung para kaum-kaumna jeung jelema-jelema nu samemehna kumaha kitu kafaru bi ayatillah kalupur ka ayat-ayat Allah. Ketika Kangjeng Nabi Musa mawa ayat dibohongkeun ku Firaun, ku keluarga Firaun, ku kaum Firaun, ku tentara Firaun, seluruh walladzi min qablihim bahkan jelema nu samemehna ge. Ketika datang Kangjeng Nabi Ibrahim dibohongkeun ku kaumna. Ketika Kangjeng Nabi Sulaiman datang dibohongkeun, Kangjeng Nabi Daud dibohongkeun. Nah iyalah persis kufar Mekah kos kaum-kaum nu baheula di zaman Firaun jeung samemehna selalu ketika Nabi turun Rasul turun dibarohongkeun kafaru bi ayatillah. Allah teu segan-segan kanu ngabohongkeun kanu kalalufur fa akhadhahumullahu bi dzunubihim Gusti Allah tetep disiksa. Kanjeng Nabi Lut datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kangjeng Nabi Hud datang dibohongkeun ku kaumna siksa. Kangjeng Nabi Ibrahim datang dibohongkeun siksa kaumna. Kangjeng Nabi Musa datang dibohongkeun ku Firaun berikut kaum-kaumna siksa kaumna. Kangjeng Nabi Muhammad datang dibohongkeun ku kafir Quraisy, kufar Quraisy, siksa kafir Quraisy, kufar Quraisy. Wari penerus-penerusna wali-wali Allah, ulama-ulama anu benar-benar ikhlas lillahi kalimatillah dibohongkeun ku kaumna tinggal ditunggu. Masya Allah ulah sampai terjadi.
innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sanyana Gusti Allah maha kuat kana naon anu dikersakeun ku anjeunna. Urang teh kuari hayang makmur dibombroy ku Gusti Allah teh diistidraj hayukeun. Da ka mana sia lupa. Hayu hayang naon kuari. Tapi awas ya kudu nurut ka aing. Ketika teu nurut aing boga kakuatan siksa sia ku aing. Gempakeun sia ku aing. Banjirkeun sia ku aing. Bliunkeun sia ku aing. Hayu diributkeun sia antar kampung, diributkeun ku aing sia antar daerah, diributkeun sia ku aing. Hayo sia ieu keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut anu boga kepentingan. Kiai nu 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 lain NU ribut, FPI jeung NU ribut, HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan. Hakikatna Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narulut ka Gusti Allah. Kiai-kiai di kampung sarua bae kos kadar itu kiai na bae geura ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang. Komo eta mah DPR ribut parantina dah mah parantina. Atuh parantina DPR mah ribut eta. Emang di dinya sawah. Pamarentah ribut atuh parantina. Nu paling dahsyat, Ieu kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama. Ras. Anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geuninganan kuari mah raribut. Geus lain rahasia deui kuari mah Islam ribut jeung Kristen, geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik. Lantaran pamarentahanna kuari dideuleuna ku urang. Saya dicekelna ayeuna nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kulawan teu dilindungi. Mulai raribut kajen kuku mage terus ya bakal ribut, bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah. Sebab naon? Ieu janji Allah. Lamun maneh teu ibadah ka aing, lamun maneh maksiat teh ka aing, urang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah. Aing geus mere ka sia hayo kurang kumaha deui. Sawah sakitu hebat ka baragusna. Dagang naon sia nu teu untung. Siana ku aing dibere sehat lain pake ka aing ngahareup teh edahan pake abrut-abrutan deurekeun ku aing sia diributkeun sia ku aing ribut. Nah hiji sia di Al-Qur'an teu bisa. Geus atuh teh di Al-Qur'an mah tadi Pancasila. Urang ditangga hiji Pancasila baheula teh. Pancasila satu. Keuangan yang maha kuasa. Eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa. Iya. Urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan, ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia. Lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana. Bupati hadir satu keuangan yang maha kuasa. Bupati Pasing Acung turun kiai salah sakola nu mantake ka dieu soekeun sia poe sumut sia. Ai sia ketuhanan yang maha esa ai praktekna goblok sia. Goblokan sia tak goblokan aing. Paling kan goblokan sia siapa 120 aing 100. Ayo sia. Geus ada keke lain geus penjara sia poe. Bareng atuh jeung kieu boleh deh. Jangan nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa. Kabehan goblok. Termasuk dia. Ini robah. Masya Allah bupati geus ngarobah, dandim geus ngarobah, kapolres geus ngarobah, kumaha tah mah kapolres diang robah. Kabehan kiai nage atuh muing nage jalain ketuhanan yang maha esa. Keuangan yang maha kuasa. Kiai-kiai sehat mah gitu. Ulah sok jilid ka dia tuh biasa bae. Sarua keuangan yang maha kuasa. Lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa, ribut kajen kumaha ge. Pasti ribut. Imam Ghazali geus ngajelaskeun ulah ka Kangjeng Nabi luhur teuing. Ketika urusanana urusan fikih pasti bae ribut. Lamun urusan ma'rifat moal ribut.
ketika urusan fikih ribut sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atau kau mau urusan duit itu kau urusan duit aya rumah tangga geus boga incu nini minta tolak ka aki-aki urusan lanangan sakadar duit kan teu etis maknya sih nini geus incuan minta tolak ini atuh nek minta tolak hareudang rumah tangga ieu kan geus incuan mah incuan bae lain baheula anak sabaraha 12 anak mah baheula hareudang teu henteu baheula mah kuari hareudang kok bisa kos kitu leh tanyakeun bae coba ka bapak sia urusanna duit ribut antara RT urusanna duit ribut antara camat urusanna duit ribut antara kiai urusanna duit bae geus kuari nu matak berbondong-bondong ge demo ka DPR demo ka bupati urusanana kan duit kamari hari demo gede-gedean duit urusanana nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae nana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang Maha Esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa dan dimge ngaganti Kapolres ngaganti kulantaran geus diganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa atuh dihandap ngilu sarua bae marudah deui kabehan dihandap milu hudang rakyat kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah teu percaya deui kana kekuasaan Tuhan teu percaya deui kana kemahakuasaan Allah hanya di bibir ketuhanan yang Maha Esa hartina ketuhanan yang maha kuasana lain lalagaan Allah mah anu kaharti ku urang geus biasa teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar kana kekuasaan uang dirobah ketuhanan yang Maha Esa kekuasaanana menjadi keuangan ribut pasti kajian kumaha sebab nyana urusan anak eta mudah-mudahan bupati orang jadi ahli tasawuf mudah-mudahan Kapolres orang tasawuf mudah-mudahan dan di urang tasawuf sehingga kena urutan mun bupati tasawuf camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai nu jadi bajingan dibalikeun nyana tasawuf kiai bajingan kiai mah babari nama bajingan ge tereh nama tereh tobat asal geus teu diondang mah aja bae lah geus embung pepegatan jadi jeung pemerintah tobat salagi diambet mah teu tobat-tobat tolol teh kiai goblok masyaallah tah ieu lah jadi aya sarupa jeung umat-umat dubah ieu tasbih aya kap ngaranna ada tasbih wa ada tasbih opat ada tasbih nah ieu musyabah bae ada tasbih wajah syibih dibuang ieu teh musyabah da buha ulai kada bi ahli fir'aun tingkah kufar Mekah musyabah da bi ahli fir'aun musyabah bae kab adalah ada tasbih wajah syibina fitani tingkah para kupar teh percis okos tingkahna para Fir'aun jeung kaumna dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal fa'akhadhahumullah mun baheula rombongan Fir'aun kufur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kakufuranana atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kupar-kupar Mekah teh kala lupur ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa anu berbeda ieu terus berlanjut sampai ke akhir zaman ulah sampai nunggu siksa urang selalu lobakeun istighatsah lobakeun tobat ka Gusti Allah mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina misalnya korupsi misalnya toel saeutik ulah korupsi bae bisa disiksa bagi dua ya Karim ya Allah urang kade korupsi gal poe jasa masyaallah kade ulah dilawan Allah sebab Allah mah
qawiyun maha kuat syadidul iqab pohara pisan dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika itu siksa-siksa anu datangkeun ka para kafir-kafir teh belah dituna nu baraheula belah dina kufar-kufar Makkah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dah melalui tenggeulan-tenggeulan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung di neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna acur-acuran kulit ge menjadi hideung sakumaha areng kajadian anu pohara ese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 aya. Nah iya wadek dicaritakan kunaon memang gitu siksa-siksa diturunkan ke para kufar horenganan bi anallaha kusabab sanyana Gusti Allah lam yakum ghairan ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri mantak ieu anu ngahartikeun merubah nasib salah eta ulah sok baca ieu ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Pan kos kitu atuh. Batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun nikmat. Kabeh ieu aya sabaraha ayat tu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib. Nasib moal bisa dirobah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh. Anu njieun terjemahan ayat ieu ku nasib. Nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa ngelenu geulis ya karim masyaallah cili bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar jamaah osok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambil nu sengit-sengit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau mah ya Allah lempang masih keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kadek cek Gusti Allah kadek aing teh kapaneulekeun ka sia geus ku ari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah dikiriman ku aing aya melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kadek nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeuh beuteung kan sare peuting si ditangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabbi teh nikmat ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geuleang kamu salat ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat wah masyaallah
masya Allah sholat ente itu sholat ente belum aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garang tekankan ku hati bahwa nikmat di Gusti Allah ucapkan ku sumut kedalkan alhamdulillah wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits praktekeun ku awak sok gerak pakai sholat mun kuat pakai puasa mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah bikeunnan melalui zakat bikeunnan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagainya ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah ge katakan ti Gusti Allah ku ari geus kaberi Avanza jol by Fortuner. Masya Allah kabong bro himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tiga ho kaler kidul alhamdulillah kabelilah nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik syukuran apa de kufuran maneh ka aing dideulekeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidanna tambahan tapi walain kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cak Gusti Allah nang aing teh ternyata ku tutang kote tengnya nagakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku. Ini berapa ini nih buat monyet saya abo masya Allah kufur didelekeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabarogit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabarogit jeung hulu sia sabarogit ambo pohara ieu lah kufur kuari manggeus teu ngambe kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayekeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres baik wari mangges boga Fortuner nyana tencan boga Alphard encan boga baby band kakana Fortuner doang ngebeuh minggu geus di puncak nyebut lagi geus lain puncak puncelak geus di punclot ya Allah ya Rabb nggak bila mana nu teu kabeuli ku nyana sewa ku nyana salin ganti awewe kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya, masya Allah karim. Moal kebal deulekeun, cabut kesehatan. Cek darah, waduh gulanya ada 1.500. Yang bener ini, dokter nggak salah. Iya, di situ masih kuat itu. Biasanya 1.500 udah mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500, ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya Pak, bagaimana ya, yang jelas ini 1.500. Udah ini mah sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Iya jasa cabut ya Allah kariwatan. Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atuh Pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahnya abo. Pemajikannya kayak bingung, dokter tolol tenang dia nggak tahu cek dokter, alat saya menunjukkan 790. Ini kalau makan daging sedikit lagi udah aja sebenarnya 900. Udah siap-siap dah kesana geus tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas
nikmat nu kamari nginum naon bebas, nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala, kuari lempang geus asa oyag-oyagan. Dahar diatur teu meunang ngadahar daging, teu meunang ngadahar gitu lauk asin, uyah dan lain sebagainya, manis-manis ulah. Masyaallah, konsul deui ke dokter, dok. Saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi. Ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana? Dahsatan sapi. Kambing mah tuh nyepak nggak seberapa tapi sapi. Waduh. Sial teh dokter, urusan ada kasepak ya bayu. Dokter hebat ya bos kayak asa dibunuh asa di dokter ya. Masya Allah, itu orang bilang katanya ndak apa panasan daging apa namanya kambing, salah, sapi yang lebih dahsyat. Boleh dah makan kambing, udah nggak apa-apa, penting sampai rumah makan daging, nggak lama lagi dah. Dok gimana sih dok? Lah iya cabut ku Allah, awas teka rasa tak kurang, Allah maha segala-galana. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah, delekeun ku Gusti Allah, sia geus ngarobah nikmat menang ti aing, dirobah deui ku aing sia. Sok baheula teu boga sapatu sia, hayang boga sapatu. Nah, kuari geus boga sapatu, pake ku sia dan bisulan dampal suku sia. Sapatu dibabawa, lain dipake, abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli. Tapi nah digantungkeun di pundak. Tinggal cek babaturan aya itu sapatu kudu di pundak, aing boga, ngan bisa dipake. Emang kunaon bisul dampal suku aing. Bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu. Baheula teu boga sapatu sehat suku, kuari boga sapatu bisul suku. Ayo sia bandingkeun ku sia. Nah, gitulah selalu. Baheula mah keur manehanana alhamdulillah hidup sederhana. Beuh ka mushola ka masjid ka majlis taklim, aya maulidan aya rajaban we pangheulana nyana nyumbang. Kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho kanu leutik. Masyaallah, kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali. Ho geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi, di aya di Singapura nyana. Allah karim pohara ya barang jadi bos ya horenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jem sabaraha ceklak masalah barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diomek ku pabajikan nu opat. Ha, geus ku hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae da mumpung ora keneh kula rek balik bae ka. Sieun naonan, teu naonan kula ge butuh. Balik tinggal 2 deui, bertahan 2 deui. Teu kuat ngan 10 poe doang. Balik tinggal nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh. Tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naon dia guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling atuh maningan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana. Ieu kunaon ieu nikmat teh disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es mah beus sing renteng ka mata kararasa sadis ka saeuy es musuh nyana jeung es anu tadina jeung es teh nya menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah daharangan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna ha isuk pake tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka
sialah orang kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ke Gusti Allah barang teu daek udang ngaruh mangkaning nikmat dunia salasa nikmat dunia teh ngan aya 3 doang geus sawadai kanikmatan teh ngan sakadar 3 nikmat dunia ngan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua aku belah nyium nomor kaditu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunia anak mari dicabut teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa tersiksa jan ayo sia Masya Allah karing jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh gua aya mah aya tapi geus eueuh hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo asa jasa aduh aing teh hirup kos ge jasa pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka siap kurang kitu atuh di cecena teh hirup mangpaatna aya kitu mah paeh kula ngora kene bisa kalinde jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikubur tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah bu tadina susah tadina mangan sakadar dagang leuletik kanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum la azidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus tetangga terus nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh kekarak 10 ku ari mah geus 100 hese make mobil ngan dideleukeun doang hese make nu mana hese make mobil 100 nambah brega ya Allah ya Rabbi sapatu 100 sendal 100 hei hese make tapi kunyana dimanggakeun eta mobil aing 100 ya beusi deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge wah hebat amat teh banyak beusi deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae sapatu aing parake los geus sendal aing parake los asal ulah pamajikan aing bae dipake geus ya bahkan aing sia butuh teuing mah pamajikan aing los pilih ku sia tah aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui boh tak jore amat cak pamajikanna beusi batur butuh aing deuk jadi sahabat ansor sakeuna ka ulah sok leuleuwih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat ansor kos kitu muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nyana mah hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kita milih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah mata hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain alagaan nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor NU ansor NU menaon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar di zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi orang bawa negara orang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta kunjungan ke berbagai negara
sangat disegani Bung Karno. Di Jepang sangat disegani, di Amerika luar biasa, di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari. Di Rusia sangat menghargai Bung Karno. Di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno. Kemudian di tempat Sa'i aya batu menang Bung Karno, terus ke Irak, kemudian ke berbagai negara. Tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi, sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia. Seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah, gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera Sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT tidak mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Eueureuna ngaji di desa, di majelis taklim, di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 ya Muhammadiyah, diciptakan dari tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai di Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeus datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana. Saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem baheula eueuh duit tapi bisa nyekal daun jadi duit maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Holid bae ge Jakarta katincak kabeh. Suku Pak Idham Holid. Serang katincak kabeh. Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantaran ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Holid, tapi kuari NU kuari irahan cak musola. Kadenge ku ceuli dia. Nek kumaha nuturkeunna dia? Yeuna dia berubah ieu kan diceritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai? Eta partai atau komo negara? Eta negara atau komo kiai? Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis iwak urip sekarang lepek ge. Insyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan, kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita ke maha kuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah
ketuhanannya dengan keuangan, sadaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Kau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah, awas gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia dekat harnaon sia guhal gehol huntuan sia ceuli culean gua. Aduh, sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gak ada reget nangis embungin. Aduh, ieu mah abab lain naonna cule ieu mah lain. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Cileun segede poleca. Aduh ampun. Masya Allah, geus teu bisa dipandian ieu mah cileun. Ya Karim, leho hejo, Masya Allah, dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia cak Allah, ayo sia. Kuari di barere salah letruk, salah letres, jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya, kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Kuari dijajah setik-setik 5 tahun, adem ayem 10 tahun, mulai rada goyang-goyang. Ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto, berubah negara, kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah, dipakai kufur kuari. Masya Allah, ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa. Terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari. Dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan, dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa, dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang. Dijajah ku musuh sorga taruhanan nyawa. Ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian, henteu karasa kuari teh budaya Indonesia berubah. Anu tata dina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu dibawa ku Bung Karno, sangat piawai jeung ramah, terkenal di dunia. Sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah, ku para kiai-kiai. Diserang kuari, dijajah ku Belanda gampang, dijajahlah ku budaya. Kuari mah anu tadina make tiung dijajah melalui televisi, tiung dibuka. Anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah. Lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan ti luar negeri teu karasa kuari mah. Masya Allah Karim, tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh. Lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad, di dinya aya Ki Khairun, di gelam di dieu aya Kiai Samaun, isin ngakukeun urang gelam teu make tiung. Kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung, isin mun urang ledug make tiung, dibalikeun. Tinggal tunggu, awas siksa ti Gusti Allah. Kuari di negara keur diserang, dijajah kuari urang. RRC ngajajah ka urang, Masya Allah. Lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah. Masya Allah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos. Kitu keneh minuman-minuman anu tadina mah Masya Allah Karim hanya di tempat naik klub doang. Hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ke botol nu sagede haji pendi aya. Botol minuman. Geus teu daya teh uya paya lantaran urang diserang, dijajah muina ngomong, diiming-iming banyak, jangan banyak ngomong anya. Hayya. Oke. Anaya. Kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah. Baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam, eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI, urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu. Tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu, asa jihad menang jeung elehna sabodo, bener jeung teu benerna, tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto
sehingga makanya kole kau Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang pati tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah ku ari Amerika ngajajah ka urang ku ari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor ieu politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah ku ari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia eueuh urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di demo teu meunang nyaritakeun pribumi teh kumaha coba betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teh dipertahankeun teh dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem aja Tangerang aman sia mah amin bae buku Tangerang ge sarua antara nikmat ieu lamun henteu disyukuri dikumpuri Allah geulekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah ku ari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga abri kudu NKRI mah bangsa Indonesia teu nurut ka nyana urang pacar teroris teu nurut ka nyana urang teh pacar PKI teu kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina ku ari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politik teh coba urang beneran deui atungan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing tiba heula aing hayang jadi DPR teu kapilih dek diacak-acak ku aing jadi kursi DPR ku aing ini kumaha ieu urang nikmat ieu nikmat masyaallah karim dirubah ku ari nu jadi hulu politik kafir nu jadi hulu ekonomi kafir nu jadi hulu budaya kafir ku ari masyaallah karim teu karasa mulailah kuari keluhan-keluhan kiai minta cai kunaon anak kula geus sembung sakola nyekelan HP mah rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ku ibu-ibu ya Allah kiai anak teu daek sakola cek cenah main HP bae nu hiji daek sakola tapi pamulikeun motor gede puguh makna ge dagang uleg aya motor gede aing inget mega uleg tatung-tung geus tah bahasa uleg jalan macam dagang uleg doang anak yang motor gede asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh moal jatah sarungna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia teh kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anakna ielah hasil jajahan kafir geus sabaraha juta umat manusia ku ari anu mengabaikan pendidikan Al-Qur'anul Karim jajahan kafir alhamdulillah masyaallah berhasil dijajah ku kafir geus sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakal tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin di luar aturan Riyad Takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah punya balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus teu bisa terima meuli jajan lagi make kaca geus dus kabur kuari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh Kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek ketika orang transaksi make cek kumaha dibahas di Bahtul Masail kemudian kuari dibahas deui tentang etol perpindahan uang melalui kartu kadeleuna mah tapi aya maknaan duit eta teh mun leungit berarti sarua jeung leungit duit kuari aya e-money anu ku urang ditenden ke di bank
atau dibawa ke orang bisa diisikan 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya. Nah ieu teh kos kara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai geus teu dibahas ku ari jadi dibahas ya kitu-kitu keneh dibahas kurang masalah kredit minggu dibahas haram kredit anu dua akad ketika antara cash jeung kredit berbeda harga berarti dua akad basa hiji barang dua akad didengekeun ku celinyana balik ngaji nambahan kreditan pan gara roblok eta pan darah dia tolol endeu kumaha hayu sia jajahan kafir asup ka sanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim mengabaikan hadis Nabi. Hanya berapa persen kiai anu ngabahas hanya berapa persen kiai nu make jak kiai ge boga showroom jak kiai ge boga HP na opat kiai boga HP na saha da kiai na ulah loba omong ulah cilak-cilak opat atuh kobo pedagang berhasil Yahudi jajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas melalui Inggris kandas melalui Jepang kandas tapi melalui politik dan perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana yuk kita gerak dan bagaimana coba kita merapat ke Polri coba kita merapat ke TNI bagaimana ini negara kita untuk ke depan kita sedang dijajah terlena bangsa sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian dan menang dia sehingga dilindungi dia yang namanya punya uang dilindungi apapun kesalahannya yang namanya tidak uang walaupun pribumi diubur. Bagaimana ini negara NKRI dijadikan jembatan NKRI dijadikan sekedar bahas asal mentang pemerintah tidak NKRI milik siapa sih sebenarnya kok kuari jadi perebut NKRI sih polisi perebut NKRI TNI perebut NKRI nusahan sebenarnya nama perlu dibahas secara utuh sebab naon ieu nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi teu meunang ngomong pribumi cilaka aset Indonesia geus dibawaan ke luar negeri lain lalaga anu emas anu perak nu besi termasuk uyah dibawaan ka ditu balikeun ka dieu urang mah tinggal mengkonsumsi nyana anu keuntungan luar biasa mah nah ieu perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara mobil geus panghebatna produksi mobil memeh Amerika memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin make surya Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 81 di Bandung harita geus ngadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin tahun 81 kula mah inget bae aja pinter kula mah beulah sia ngarasa sombong aingnya ieu nyaritakeun teu poho tak kurang aya berita-berita kos kitu masyaallah karim luar biasa. Nah kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal mulai hati Habibi dipermasalahkan diperdebatkan dan tapi Habibi nyeluduk dengan kepintaran anak dunia mengakui keistimewaan Habibi cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya sebab saya anak buah Habibie waktu itu. Sia kurang yang serikeun ka aing. Tahun 81 masih kena lain nalagaan gua lama kuliah di Bandung hari teh jadi mahasiswa. Cak lu bohong. Lah masih kena loba-loba deui hari tadi permasalahkan tentang wakil presiden gitu orang Subang teh orang gitu orang Garut teh Wida Hadi Kusuma saat eta ge geus dikatingali menonjolna tetapi lantaran orang hebat setik tidak usah jadi presiden cukup jadi wakil eta di tahun 82 geus dipermasalahkan ketika Banten kayak nu muncul tidak perlu saya sebutkan namanya ada dua sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia langsung Pak Harto mengkat tidak usah emang berita-berita kos gitu teh masih aya di otak ulah.
pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional. Tangerang tidak ada. Nyaho nu aya hutang na Tangerang. Aya hutang. Atuh kuari ge saha anu sakola di luar negeri jeung eueuh. Hiji dua ge can buguh berhasil, tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan. Maju geus buguh ka ditu. Bogor mah geus duit ti heula. Cianjur kitu-kitu ge masyaallah luar biasa. Terus ke Bandung mah geus pohara jasa. Tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia, sebab Indonesia mah negara teh dua alam, hiji alam zahir, kedua alam gaib. Lamun kuari urang jaritakeun di negara, di istana, emang kumaha kitu ngeri di istana teh. Hilir mudik manusia asup di kamar lain, di tempat lain aya anu keur kieu bae. Keur mantra-mantra. Terus niupan dan lain sebagainya. Emang terus di Indonesia mah seperti itu. Sebab Pancasila naga ya dua, burung Pancasila hiji nu gede di dinya, leuweung gede deui di satu kamar. Gasah di alam gaib. Nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia. Kudu aya dua izin zahir rakyat jeung bangsa. Izin gaib tadi. Tadi pengen jadi presiden. Ngan kudu gaib langsung banting bae. Mantak kuru teu eureun datang ka kuari. Geus cenah moal jadi presiden RT ge moal. Indonesia aya dua. Batak lamun urang zarah ka Cigundul, saha si Cigundul? Eta teh Raden Arya Wiratanu datar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna? Lain sembarangan manusia. Lantaran nyana bisa di dua alam, alam zahir jeung alam gaib. Bung Karno, nu mantak dahsyat Indonesia di bawah tambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam. Ieu Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta. Aya dua kerajaan di Indonesia. Nah, lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta, nu mantak tumbang kerajaan-kerajaan. Kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar, menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem saha anu bakal muncul kejawen lah, muncul kewalian lah, muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalagaan. Deus. Wah. Hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk ka dinya. Nah, ieu kunaon Jokowi bisa kuat? Lantaran mali teruskeun sia ku hayu. Moal wagelan anu teruskeun ku hayu. Ge, sakedeung deui ge lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila anak paling dibahas. Ngaraji sia ka hayu. Sombong amat aing keur sombong. Kadang-kadang lain ka sia maksudna ka DPR nyahoan aing. Bener di lain lalagaan. Kula kuari geus aya anu mere baju merah putih. Kula geus aya anu mere bendera merah putih. Lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah di dieu aya anu merah putih, kula ditanya ti saha ieu ti kesepuhan. Kuari kula geus aya anu mere. Kula kaget kula lamun ke make baju merah putih. Minggu kamari kula dibahas merah putih ieu naon ieu kahareupna. Nah awas ye bahaya gede. Nikmat awas kembalikan. Urang merdeka di bawah naungan sang saka merah putih, di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, dilanjutkan kuari ku urang poho karena nikmat siksa Allah bakal datang. Engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih, kiai-kiai dan lain-lain sebagainya, sebab geus keluar tidak aturan-aturan NKRI. Nyana ngomong NKRI justru nyana penggarap NKRI. Nyana ngomong NKRI nyana bajingan NKRI. Kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah. Nah, dzalika bi annallah, itu siksa Allah terhadap kupar-kupar nu baraheula belah dieuna kupar-kupar Quraisy disiksa ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa tidak hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum eta lah nu ngarobah nikmat-nikmat mantak urang ulah ngarobah nikmat syukuri ku ari ku urang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi urang syukuran ka Gusti Allah, secara kelompok bere penerangan syukuri ka Gusti Allah. Insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali.
nikmat-nikmat anu digantikeun baheula ku parmekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan gandum subur korma subur sehingga lapar teh kuari jadi sebeuh kata pilih ku parimekah eta menjoin anu tatadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah anu tatadina manehanana nungguan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Qur'anul Karim diutus dibalesna kuari kadaharan kamahmuran pake maksiat aman nu menang mere Gusti Allah teh pake dugala maksiat ka Gusti Allah datang Kangjeng Nabi teh dibales ku kakufuran dibales seddi an sabilillah nahan tina sabilillah bahkan merangan para mukminin datang Kangjeng Nabi lain disambut dikufuri kemudian Kangjeng Nabi dianiaya sahabat dianiaya tidak sekedar dianiaya diusir Kangjeng Nabi ke Mekah hijrah di Mekah ke Madinah tunggu cek Gusti Allah siksa bakal datang ka sia terus datang ke ayeuna ketika urayan-urayan ulama diabaikan delek ulama na moal nanaon aja mohon kepada Allah ya Allah nyangakeun sadaya-daya abi entos masihan penerangan adapun urusan kaituna Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ketika umat nurut ke aturan Allah aman bersyukur ketika teh nurut tetap baik kufur tetap baik musyrik tetap baik maksiat tunggu siksa Allah urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh tuh hargaan biasa eta dunia mobil tinggal yang imah ala lajur jelema anu tadina di bos-bos tadina di bapak-bapak tadina di ketua-ketua di komandan-komandan bea kabeh ku cai tidak ada nilai sebab nubogana Gusti Allah ulah sampai terjadi dua kali disusul Pangandaran susul deui Cianjur susul deui Yogyakarta susul deui berbagai angin beliun sebab naon encan bersyukur keneh bae ka Gusti Allah ieu kuari wali-wali Allah ulama-ulama lain masalah naon ieu sieun datangna siksa Jakarta beusi disiksa Pandeglang Banten beusi disiksa geus puguh Jawa Timur Jawa Tengah umumna Indonesia beusi kena siksa Gusti Allah teu kumaha mata kembalikeun geraga urang syukuran ka Gusti Allah sebab Allah wa annallaha sami'un alim sanyana Gusti Allah maha ngarungu maha uning kakupingan ku Gusti Allah kakupingan ku Gusti Allah kauninga ku Gusti Allah lempang-lempangna manusia hate-hate manusia innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate-hate kiai kadeuleu ku Gusti Allah ka mana sia lompatna ketuhanan apa keuangan henteu abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti ya ya minim lah berkat bah cenah Gusti tah hampura we teh masa kitu jang anak cek teh incu kula loba di imah atuh kunaon pake alasan ya mangariung incu masyaallah kayak mal kebeli di debabetkeun bisa bae sok ya ketuhanan apa keuangan kembali deh masyaallah rumus Pancasila menang di Al-Qur'anul Karim anu sakitu hebat tangkal kayu aya kapas aya pare dan lain sebagainya ieu adalah isyarat untuk kesatuan jeung persatuan NKRI mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah pamarentahna ditangtayungan ku Gusti Allah ilmuanana ditangtayungan ku Gusti Allah usahawana ditangtayungan ku Gusti Allah rakyatna ditangtayungan ku Gusti Allah sehingga orang melalui tangtayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah sehingga nikmat ditambah-tambah ku Gusti Allah terasa kemerdekaan Indonesia terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia terasa keamanan Indonesia sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.